Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra wilujeng siang. Mudah-mudahan mitra-mitra dina dangkeut ayeunanya nuju aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin. Lancar dina urusan usahana. Biasa mitra Kang Arit bade ngalajengkeun acara dongeng Sunda anu wengi kamari ka kantun. Wengi teu ngadongeng Kang Arit teh. Ayeuna we nya urang lajengkeun. Dina judul Tunggara ayeuna teh seri ke-15 kamari teh mitra nya nuju tarung nyaeta Ki Tanjung sareng Manggondo. Eta ku keukeuhnya mitra bah gedeg mbah gedeg ku keukeuh hayang miarep ka Nyi Tati. Ih sok rupa-rupa wae ari jalmi nya mohon atuh mitra saha nu teu hayang kanu geulis. Tapi da sok sarosaya kanu geulis ieu kedah ngemut wae. Mitra supados teu nyangklong teuing kana waktu sumaga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Serepet Manggondo ngalugas bedogna. Eta bedog mending ngakurilap bakatku sikeut. Bari bedog teh panjang matak pila anu nampo anu keur kakarama. Tapi ari keur Ki Tanjung mah geus biasa. Sabab geus pagawean. Arek make si euy. Ari hayam jantuk. Etik-etik make si, etik-etik make si, saeutik make si. Kitu cek Ki Tanjung. Bari ditungtungan ku ngahehe. Anggondo geus teu bisa nyaritana naon deui, celang luncat. Bedogna ngolebat rek nigas kana beheung Ki Tanjung. Tapi sakilat lep Ki Tanjung ngelokeun awakna plos. Bedog Manggondo nyamos ngan saukur bisa nyabet angin. Tapi ngan sakilat yuk. Bedog datang deui arek narok kana sirah Ki Tanjung. Sabar euy. Kuasa rurusuhan gelut teh. Masih kene panjang waktu. Kitu cek Ki Tanjung. Kitu na teh Ki Tanjung bari luncat ka tukang jelang. Awak Ki Tanjung luncat bangun anu hampang naker. Bubuhan dina gerakna Ki Tanjung hiji kolot anu geus masagi dina pangarti. Tapi tadi antap ku Manggondo terus disusul tepus ku bedogna. Yuk. Ki Tanjung terus diudag-udag jelang. Ki Tanjung luncat. Tapi teh kanyahoan bedog Manggondo ngabiur rek ngababa di kana suku. Tuh Ki Tanjung tikat ngalugas bedogna. Bari mapag bedog Manggondo ku bedog Ki Tanjung. Yuk terang. Udah bedog diadu mending ngabalantrang. Bedog ngaburinya bakat ku tarik-tarikna. Dua kekuatan diadu. Ku sareat mah Ki Tanjung mah aki-aki. Ari Manggondo mah disebutkeun masih ka itu ngora. Tapi teh ieu sugan ngarieg lamun imah teh mah mitra atau ngadak-ngadak kuda-kudana pasengsol henteu. Bobohan Ki Tanjung dina ngagunakeun gerak jeung jurusna
geus bener-bener asa. Yuk, bedog Aki Tanjung ngulawit ka handap. Ari anu diarah nyaeta suku Manggondo. Maksud Aki Tanjung rek dibabad sukuna. Tapi eta bedog Aki Tanjung dipapag ku bedog Manggondo. Yuk, terang. Dua bedog diadu deui. Dina keur kayan kitu ngan sakilat Aki Tanjung luncat ka luhur. Awakna melenting bangun anu hampang naker. Bari kituna ngajejek sirah Manggondo. Yuk. Manggondo ngakoak. Karasa sirahna leng-lengan. Tetampuan ranyai kalaroneng. Siga anu can sarapan. Kitu nate bari semunu ngahuleng kumaha we. Anak cucurut nu ditakol sirahna pan ngahulengna teh kitu leng gitu ngahuleng gitu nya ngalamun gitu. Siga nu ditinggalkeun ku pamajikanana. Sok Aki Tanjung ngaheong bangbaraan. Geus teh mislek deui ngahanca pigelang leungeun Manggondo. Nyaeta anu keur nyekelan bedog. Atuh bedog Manggondo ngaceleng jauh naker. Pigelang leungeun asa rampal. Manggondo repuh. Sok Aki Tanjung ngaheong bangbaraan. Yuk. Wah. Manggondo ngakoak deui. Ngakoakna teh satarikna bari bahamna ngaluarkeun getih. Bro, awak Manggondo roboh ti bebeut ninggang taneuh. Bari kayan awak nangkup. Manggondo teh inget di bumi alam kapaehan. Awakna ngagedebut meuni tarik naker. Atau Mang Taruk, Mang Kenjol, ngeungeutna meuni sepak soak lain di kieuna. Anu saterusna Aki Tanjung nyamperkeun ka Tati. Nyaeta anu keur ngagoler dina taneuh. Anu saterusna Aki Tanjung notok palebah beheung Tati. Harita Tati ngulisik nyah benta. Barang red ka Aki Tanjung Tati terus sudang gek diuk. Kituna teh Tati bari rurat reret teh katampo aya 3 jelema anu keur katingali aya jelema anu keur humarurung. Ari anu hiji nyaeta Manggondo keur nangkoban. Siga anu keur ngareureuhkeun kacape. Padahal mah Manggondo geus kapiuhan. Ari kanuduan mah Tati apaleun pisan nyaeta ka Mang Taruk jeung Mang Kenjol. Pok Tati nanya ka Aki Tanjung. Aki, ieu teh aya kajantenan naon? Naha aya Aki di dieu? Jeung naha aya Mang Taruk jeung Mang Kenjol? Sareng eta anu nangkuban saha? Kitu cek Tati heraneun pisan. Oh, panjang caritana Nyai. Ayeuna mah hayu urang mulang ke ku Aki diterangkeun di imah Nyai. Lainna naon ameh kasakian ku inung bapa hidep. Kitu cek Aki Tanjung. Oh, mohon mangga Aki, mangga. Anu saterusna Aki Tanjung jeung Tati terus nuju ka imahna. Geus teu malire deui kanu tiluan.
Keur Aki Tanjung teu hayang ngaroga hawa musuhna anu geus teu walakaya. Rek niat mah tuh babad we meureunan. Tadi ge lamun rek niat mah. Lamun Aki Tanjung rek niat binasa ka Manggondo geus teu kudu ku suku atau ku leungeun geus we dibabad ku bedog kira ku tamu rasu pejitna. Tapi keur Aki Tanjung mah bubuhan hiji jawara asap jawara zaman baheula teu hayang ngabinasa musuh. Tujuan Aki Tanjung mah sing sabae musuhna anu disingarepan ku manehna kahayang mah manehna ila naon insap areling babalik pikir. Ari-ari teh Mang Taruk, Mang Kenjo maksakeun hudang. Anu saterusna Mang Taruk ngaguyah-guyah awak Manggondo. Udah bang, gitu. Terus awakna Manggondo dikuyah-kuyah, tapi Manggondo teh usik-usik siga anu tibra sare. Yo, jangan cai nanaon we lah. Wanyuri abang kita si kono teh. Aduh, jadi ngacaukan si kunyuk teh. Untuk pacatrek gitu. Cek Mang Taruk. Atau Mang Kenjo teh rarese, kencang dengan cai. Pas kabeneran dinya teh aya wadah urut. Anu saterusna eta Manggondo beungeutna dibanjur ku cai. Nya Manggondo ngulisik udang bari kituna teh lucang liceng turuh humarurung. Aduh iya aduh peungeut aduh beuteng aduh gitu cek Manggondo bari aduh-aduhan. Aduh-aduhan besar kuring nyeri. Udang maksakeun udang. Kitu cek Mang Taruk rada jeung kasal. Atuh saterusna Manggondo maksakeun hudang gek diuk kituna teh bari nyengir. Karasa baham jeung beuteungna karasa awakna sarik sek urut tadi tarung jeung Aki Tanjung. Geus kieu gagal. Kumaha bisa-bisa buk kieu bagedek. Kitu cek Mang Taruk. Pok si Kenjo nyerita. Mamang kumaha. Ya mah, Kenjo. Untung ngomong sia lilir hulu. Aing mengeri ngomong sia mah. Kalau kau bekinya nyautan ya paham. Gitu. Cek Mang Taruk pada muraleng. Nafsu kaditu nafsu kadieu. Wah, Mang. Kakara lah. Kuring ngarepan ieu aki aduh jurusna jeung gerakanana aduh kacida hebatna jeung cepetna kitu cek Manggondo. Iya wadah kuring ditahan kumangge ai kuring geus garubasakeun ele wong boro ku si aki-aki tadi si tati ge geus keok otak nitahan mamang. Ari sarua bieu kieu patut mah keurna atuh kuring nitahan nyusulan sajauh-jauh. Kitu cek Mang Taruk semu anu kesal pisan. Jangku bagus kieu. Tong tu lage. Bagedek bakal ngamuk.
kumaha geus kieu kitu cek Bang Taruk deui. Nya kumaha deui ari geus kieu, hayo wae lah ayeuna mah urang ka imana Bah Gedeg arek kitu rek kieu ge nya urang narimakeun we kitu cek Mang Gondo. Wah, narimakeun omong babari wawang mah narimakeun geus ngagondo duit ari kuring nanaon. Hayo tuh urang ka Bah Gedeg kitu cek Mang Taruk. Anu saterusna tiluanana gancang nuju ka imahna Bah Gedeg. Bari karasa sirahna lieur atuh dina leumpangna teh kimarigjeg siga hayam anu karek balik ti rumah sakit. Tetiang ngalian ranyai siga anu can sarapan pahamnya nyautan untuk atuh dina mulangna ka imahna Bah Gedeg teh Mang Taruk, Mang Kenjol jeung Mang Gondo rada bebenangan ku kanyeri. Teu lila tiluanana geus narepi ka imahna Bah Gedeg. Barang datang anu tiluan bari katingali siga anu ripuh Bah Gedeg meuni colohok bengong. Oi. Ulah haul ieu teh eta bibir bareureum nageus ngarakan daging atah kitu cek Bah Gedeg. Pok Mang Taruk nyarita, aduh bah cilaka kuring tiluan eleh tarung si Tati nyata si Neng Tati tadi teh geus barang dibawa kan bah cilaka di jalan aya nu begat ku aki-aki ya kuring tarung galeu untuk tapi kuring di luar eleh rumah sakit kitu cek Mang Taruk nerangkeun anu geus kajadian. Atau ngadenge kitu honto Bah Gedeg manik kekerot tanpa leungeun ngahiuk jebret kena pisan kana pipi Mang Taruk atau Mang Taruk maning ngakoak bahamna keur nyanyautan terus ditampiling bogoh we atuh meuni linu deui perep Bah Gedeg ngahanca pipi Mang Kenjol cekok Mang Kenjol ngagoak bogoh we atuh Mang Kenjol keur tungkul dicekok ini ngagoak satarikna tur meuni mirasa karasana ampun bah ampun tapi teh didenge Bah Gedeg yoring kah sia ingkah ti goblok aing sakalian jeung si laing Gondo alaka ngomong harut sia api awo puktina acatrek huntu kepala sia itu cek Bah Gedeg. Kitu nate Bah Gedeg bari amek-amekan atuh ari geus yusi kitu mah Mang Taruk si Kenjol jeung Mang Gondo terus kalaluar. Ari Bah Gedeg keblok nutupkeun panto imahna anu saterusna panto dikunci kitu nate Bah Gedeg bari kukulutus koplok alaka ngomong ka siluh komis ngacedik kabegug ngomong wah aing dipentadus sagede-gede hasil kurang ajar kitu cek Bah Gedeg. Hari-hari Mang Taruk, Mang Kenjol jeung Mang Gondo keur ngaharuleung we di luar
tepuguh tujuan ari geus diusir kitu mah. Pok Mang Taruk nyerita, wah, lamun geus kieu. Uring jadi rugi 12. Awak nyeri, baru diusir. Wah gedek. Wah ya, geus kieu. Uring mata tanggung jawab na. Kitu cek Mang Taruk. Aduh, ayeuna mah nya kumaha deui? Kieu lah Mang Taruk, Mang Kenjol. Sabab kan ayeuna mah si Bah Gede keur nafsu. Hayo lah, urang katen kuring we bae. Daya bekal aya, kitu cek Mang Gondo. Ya hayo tuh, baelah. Mun Bah Gede nya aya kene perlu kabutuhan talaga kuring mah. Gege meureunnan bakal ngageroan, kitu cek Mang Taruk. Atuh anu saterusna tiluanana arindit ti imah Bah Gede nuju ka imahna Mang Gondo. Ari-ari eta mitra Aki Tanjung jeung Tati geus nepi ka hareupeun imah. Tati keh heula sakedeung, kitu cek Aki Tanjung. Oh aya naon ki, kitu cek Tati. Keh heula Aki rek mukakeun heula sirap si Gondo. Sabab ieu kampung geus kapangaruhan ku ajian si Gondo. Kituna teh Aki Tanjung terus mapatkeun ajianana. Beres mapatkeun ajianana, terus tencirag taneuh 3 kali. Beres hayu nyai, kitu cek Aki Tanjung. Sanggeusna Aki Tanjung mapatkeun ajianana, jalma-jalma anu keur sarare cing kalulisik. Komo harita geus nincak kana wanci subuh. Ari nu geus biasa udang subuh mapan nye mitra-mitra tos biasa atuh cing karorejat. Pada nyebut kaberangan. Kitu deui Mang Sadut reuas lain di kieuna. Pan rencana rek indit nyaeta rek indit-inditan jeung Mang Udin. Sorry, Kang teu diudangkeun. Apanana Kang terek indit-inditan nya terek indit jeung si Udin. Kitu cek Mang Sadut semua anu keheul sabab manehna kaberangan. Ih, Kang. Hampura. Hapi ge kasarean. Ngadak-ngadak sare teh tibra. Geus teu inget di bumi alam. Hampura Kang. Kitu cek Besari. Atau anu saterusna Mang Sadut dolar keluar ti kamarna. Kebeg barang keluar atau ka tengah imah ningali Panto nyaeta Panto imah geus muka. Sorry ka dieu. Kitu cek Mang Sadut. Atau Bisari gancang nyamperkeun. Aya naon Kang? Kitu cek Bisari bangun anu reuwaseun pisan. Tuh, dampo. Aja. Panto imah muka. Nasa anu geus kaluar. Piraku Tati geus kaluar. Jeung rek kaluar rek naon wayah kieu? Rek ka mana? Jeung lamun rek init-initan mah tangtuna ge bakal bebeja. Semua mungkin nepikeun ka teu ngonci Panto. Kitu cek Mang Sadut semono heran. Nya Kang, nah hanya kunaon aya naon? Keheula urang tempo ka kamar Tati. Kitu cek Bisari. Kitu nate Bisari gura-giru nuju ka kamar Tati. Barang serog ka kamar Tati, Bisari meninga kebeg sabab Tati geus eueuh di kamarna. Cing katingali jendela kamar geus muka. Atau Bisari meninga cerit. Akang ka dieu. Kitu cek Bisari. Atau Mang Sadut menireuwaseun.
Anu saterusna Mang Sadut gancang nyamperkeun ka Bisari anu keur aya di jero kamar. Ayo naon, sorry ayo naon. Sok ngarawas ayo naon. Kitu cek Mang Sadut. Mang Sadut gerewas. Kang, tati eueuh di kamarna Kang. Itu jendela kamarna geus muka. Kitu cek Bisari bari tutunjuk. Atuh Mang Sadut ani buru bencelik bari ngahulung. Karasa awakna ngadak-ngadak lungse. Lir kapukai beungali kapas kahujanan. Sieun ayana naon kanu jadi anakna. Aduh, dari mana budak? Aduh, Gusti Agung geus rupa-rupa teh. Aduh. Geus itu teh, geus ieu teh naon anu tumiba ka urang? Kitu cek Mang Sadut. Ya Kang, kamana ieu budak? Sieun aya nu maling, sieun nu nyulik Kang. Kudu kumaha geus kieu Akang? Sok gancang Kang, laporan ka Pak RT ka Pak RW. Bisiana naon? Kitu cek Bisari. Ari panonna geus murebut ku Cipanon. Karek masalah teh beres geus jol deui. Nah, cenah asa kabida-bida teh. Oh, hayo atuh. Hayo sari urang ka RT ka RW urang laporan. Kitu cek Mang Sadut. Karek kitu di luar aya anu luk salam si oreng tati atuh Mang Sadut yang Bisari ini curinghak. Gura-giru keluar ti kamar tati barang sorog ka tengah imah tati jeung Aki Tanjung geus arasuk ka jero imah. Aduh, Tati, tos di mana gelis? Nyarinya pihariwangan mama. Nah ini tah make teu bebeja. Nah panto teritulakan. Nah itu kamar jendela muka. Gitu cek Bisari merubut ku pertanyaan. Sok mah calik mah Pak calik heula ke ku abdi diterangkeun. Gitu cek Tati. Atuh anu saterusna sararea Dariuk pok Mang Sadut nyerita. Kumaha Aki damang? Kitu cek Mang Sadut. Bari kitu teh Mang Sadut ngajak sasalaman ke Aki Tanjung. Bisari ge sarua ngajak sasalaman. Bari dina hatena mah pinuh ku pertanyaan naha anakna ngadak-ngadak bareng jeung Aki Tanjung. Istimana pokona mah loba pertanyaan anu can kajawab dina hate Mang Sadut jeung Bisari. Ari Mang Sadut mitra-mitra jeung Bisari apal. Jeung geus wawuh pisan ka Aki Tanjung mah. Yang lain Mang Sadut jeung Bisari wae anu wawuh tur apal. Sakabeh anu aya di kampung eta geus arapaleun saha ari Aki Tanjung. Sabab Aki Tanjung hiji kolot anu sok dipenta tulung keluarga. Kan ari Tati diajar silat mah nyaeta Aki Tanjung. Mang Sadut jeung Bisari teu apaleun pisan. Nepikeun ka ayeuna ge, nepikeun ka nyahoan yen anakna bisa tarung bisa gelut. Estuning Tati can bebeja yen sabadana mah diajar jurus nyaeta ka Aki Tanjung. Cager Jang. Kieu Jang Sadut oge ka Nyi Sari. Ku Aki bakal diterangkeun naon anu geus tumiba ka Nyi Tati. Supaya Ujang jeung Nyai apa anu saterusna Aki Tanjung derak-dak nerangkeun naon anu geus kajadian ti mimiti
Aki Tanjung ngerasakan ayah hiji hawa nu teu paruguh, hiji kekuatan. Sabab cek pamikir Aki Tanjung yen ieu teh aya